Pak. Jadi ke mana? Jogja. Si Putri yang kawan dari Presi. Saat acan bade ngahadap Satu ya tadi. puas. PAS ya, Jadi saat acan stres kurang teh liburan suka. ada di Buledan. Jantan ayeuna nuju di bis tungguan nu sanesna nu teu acan aya papanasan di bis. Lami bisa terus kuat yang bagi kajian. Gimana mau cara eta cai panas. Iya keadaan sekitar nu di dieu. Masih di Jalan Anyar. Ya. Ibu di absen dari hari akbar jeung mereka. Terus jam 1 tapi tak ada rugi ka dieu. Jam Mereka teh ka mana? Yan. Tinggal teh tentunya biasanya. Buru-buru aja di dia teh menuju lari mahnya. Pembimbing dasa. Sareng Neng. Bu Imas. Pak Jenny. Dan sarang nonton video abinya kan beda. Udah jadi atas ada ceweknya ada di bus mimiti Di Jogja di mungkin lamun terus dugi ka mana Jogja. Diteraskeun deui. Dadah. Sampurasun. Pergi Sunda. dan ayeuna di Sugeng Ledok tacan masuk sih masih kena di luaran Yang Wilujeng Sumping. coba orang masuk oh lucunya suasana mah bener-bener rame sae deui nya arurang ngumpul keren sih. Tempatnya bener-bener saya Jogja pisan pokoknya rumah mudana ya gitu teh nya ayeuna nuju jalan-jalan nah Peninggalan heula ieu we tempat sadaya jadi dadah oke Halo, Assalamualaikum. Sampurasun. Ayeuna atas aya di jeep. teh iya Iya tuh, tinggal di sareng jangan sareng si Mamang. Mas Driver. drivernya Mas drive. Mana pisan. mana pisan dong ada edan Itu tuh pemandangan tuh. apa namanya Rame tapi panas. subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ya pokoknya mah stay tune antusan deui nu kalanjutanana dadah candi ijo na Tos dugi di Candi Ijo. bener-bener panas pisan panas Tadi naik jeepnya rame pisan.
Dan Tapi lebih panas dengan orang mau panggil ajang vlogger. kalau ya vlogger Ayo orang lebet hal lebet. Orang lebet ke Candi Ijo. nah dia mah angin sepoi-sepoi. Panas, ya Allah. Sebab di luhur. Situasinya keren tapi Oe, ya gitu teh ya. Jadi iyalah gitulah situasi lagi ya. Kayak ada naon tapi ya itu ya udahlah pokoknya mah poek ya jadi iyalah Candi Ijo halo baru dah pokoknya mah tasnya dadah akhirnya ayeuna tos tadi rame naik jeep papanasan di tebing breksi ayeuna dugi di Dejapa tempat oleh-oleh bapia kali itulah pokoknya mah ayeuna bari mesen oleh-oleh mesen oleh-oleh jang anu di bumi terus ya pokoknya mah silakan dicoba dulu. pokoknya mah seueur ya seueur we harieunya satu Majalaya namanya pokoknya di dia oleh-oleh Jogja Mabakpian gitu dari Borondong mah tos teu aneh beureun di Majalaya oge jadi sakit heula sim kuring sareng melan bade belanja heula dadah di kamar di hotel Cakra Kembang dan ieu kamarna nomor 200 kilo dan iya pemandangan anak yeay alhamdulillah akhirnya bisa tidur alhamdulillah biasa tidurnya biasa bobo-boboan tinggalin iya kasurnya ya wow nikmat mesin lagi lah lumayan ya ada ayah shower ayah anduk ayah kaca ageng kayaknya kayak ngumpul jam 5 tau ayeuna teh atas di hotel langsung ka Malioboro tapi makan heula makan sore heula eta teh sampurasun ayeuna arurang atos dugi di Malioboro-nya terus pada jalan-jalan biasa we belanja refreshing we pokoknya malah tuh rame naonnya HP-na low jadi tetiasa seueur-seueur nge-vlogna mungkin panginten panginten kayak di kabar deui di video anu sakedik lah aya pasti nya dadah menuju belanja berapa 35. itu tadi itu baju tidur bukan L juga. bukan itu ini Oh ini border. Border harganya 40 border. belanja S bukan M. 103 belanja heula
Kabur. Angge oleh-oleh di bumi. Dadah. Ayeuna non tos beres belanja. Pokoknya mah sanes-sanes lah, pokoknya mah cacapean. Mario moro di kuli bekan, pokoknya mah di kulingan, di tawa pokoknya mah. Ayeuna tos capek terus orang oge acis tos seep. Terus ayeuna menuju di bus bari leuwih ka hotel. Jadi rame lah. Ramengan, aduh capek ya sampean dugikeun ka Gempor bitis ragu tur leklok tapi rame batik tulis keris kenangan moal terlupakan apa nama yang acis tau ge moal terlupakan jadi emutan bus mulai maju jadi dadah gedenya kayak di hotel deh dah belajang ending ayeuna antos bobo atas bobo di hotel terus tadi ibang mam dihandap terus ayeuna siap-siap badai check out terus oke atas check outnya ya kegiatan deui di mana kemana Telogo Putri Merapinya pokoknya mah non sih nah pokoknya mah naik jeep deui nya pokoknya mah naik jeep deui tapi ya nama itu ka eta heula ka Merapi heula kokotoran lah pokoknya mah terus mungkin atas di Merapi nembe ka Candi Borobudur nya gitulah pokoknya mah kegiatannya masih aya keneh dugikeun ka sore bungi oh nya bungi nya kita bungi teh di mam di rumah makan Yunani. Terus aya acara dangdut gitulah pokoknya mah nyanyi entos beres eta langsung jadi ayeuna nuju beres-beres yang kabos deui jadi di antos deui nya dadah ayeuna arurang nembe dugi di Telogo Putri bade main bade naik jeep pokoknya mah bade kokotoran Telogo Putri hawanan teu panas deui di mah hawanan teu panas deui terus cuaca ge rada mendung tapi nya jam 8.50 ayeuna teh jadi ayeuna menuju ke tempat tujuan jadi stay tune dadah nya ayeuna teh menuju naik jeepnya bade ka ini pokoknya bade main pokoknya bade nyamikeun rarai cenah nya pokoknya mah ayeuna bade kokotoran heula tuh ya driverna mas hai ya aduh rame sabaraha jeep tadi teh 105 jeep ayo cuma lagi 20 rame pokoknya mas pisan terusnya kayak dilanjut deh dah ya ayeuna museum naon sih teh sisa hartaku tilas gunung berapi letusannya bisa jadi dia cuma nampilkan sisa-sisa
koleksi barang barang anu kena kan erupsi gunung api tuh. Rame pokoknya mah tapi sieun Ayo kita dulu. sieun sih teu kabayangnya mah rasana rame oke pengunjungnya sanes di sekolah orang ngumpul tapi seueur pokoknya mah. Tilas kasur ya saya kening tilas kasur itu tas kantong kantong ya kursi meja terus ini sepatu mah masih seueur keneh barang-barang anu kena erupsi gunung api. aya foto Ge foto tak ieu. banjir Ieu foto-fotona foto-fotona anu pas gunung api meletus. Oh banjir. Oh ini banjir. Oh iya banjir. Terus dia non? peta dusun Oh iya peta dusun. Nah, iya mah peralatan perkakas lah. Ya, pokoknya mah oh iya foto gunung pas meletus banyak. Nah iya foto-foto pas gunung meletus nak. kalau aya Di acuk sisa-sisa peninggalanna. aya gas aya coet Gas coet seueur keneh nu pokoknya mah seueur keneh tapi tak can beresnya kegiatan eta. Janten ke dilajengkeun deui nya. lanjut naik gitu lah Dadah. Hai. Ayeuna urang menuju di mana? wilayah Borobudur Tapi ya teh duka di Wiosen lebat ka iya sih lebat cuman terbatas waktu. ngan aya 15 menit deui karena Ayeuna orang teh arang telat telat dan Borobudur tutupna jam 5 jadi ngan sakedap panginten gitu. Salebihna mah meureun ke jalan-jalan ke pasar non seni pasar seni. ya paling kepalanya tapi Aci susah aja. Terus saya pun di mana kemarin teh? Kemarin teh di mana? Malioboro. oh nya Jadi susah. gitu wae arang pada menikmati jalan-jalan dinten ayeuna di Borobudur. Astagfirullahaladzim balikan nih. Ya nggak bisa. Harga pisannya. Nabi manteng giring joget.
terus mau karaokeannya nyanyian di payun dangdutan. Ayeuna ge masih sih dangdutan. Nah kadamu kan kadamu tapi ge tos jogetnya Abi mah teu. panas pisan pokoknya di dia. Jadi ayeuna nya masih kena dangdutan nungguan kabesnya wih. Da mama atos tadi. Nah, jam 11 mah terus we dangdutan. Da can capek mah. Jadi iyalah kondisinya. Rame pisan pokoknya mah ramenya. Rame. Pada nih istilahnya jadi ada